Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalayan iring kumastaud basmalah narang hamdalah salawat mi wassalamna ail makinatan bitaqdim. Mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya wastana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakantun ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin-tabiina, umumna ka sagenap jalmi Islam anu nyicingan dina agama Sunnah wal Jamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng ayeuna ngaos sholawat berjamaah sareng pangaosan mudah-mudahan sing ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kasalahanana mudah-mudahan sing dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Ganjaranana mudah-mudahan sing ngocor sing ngucurkeun sing dikucurkeun ka ahli kubur urang sadaya, khususna ahli kubur jamaah majlis Nurul Amal umumna. Ganjaranana dikucurkeun ka jamiil mukminin mukminat, muslimin muslimat, khususna ahli kubur kampung Rawa Bejog. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang sadaya parantos ngalaksanakeun Idul Adha, lebaran kurban. Mudah-mudahan anu kurbana sareng anu ekahna sareng ibadah nu sanesna mudah-mudahan sing ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Ekah sareng kurbana mudah-mudahan sing jadi kenceng caringan mungkin di poe kiamah di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kamari teh lebaran Idul Adha, lain lebaran haji. Kadang-kadang sok dibalik urang mah eta mah lebaran haji jeung jelema nu geus haji doang. Mang Jai. Tah, dah teu kudu puasa sunat ieu eta mah jeung jelema nu geus munggah haji doang. Naon sababna make sebutkeun lebaran haji? Ti ditu nama eueuh lebaran haji teh ayana Idul Adha, lebaran nupangna disebutkeun lebaran lebaran haji. Nu mantak disebutkeun lebaran haji aya na kurban, aya na lebaran kurban teh dina bulan haji. Taya kurban jeung eka hukumna sarua sunat muakkad. Naon sababna eka jeung kurban dihukuman sarua hukumna sunat muakkad? Kuat dalilna, kuat dina Qur'ana, kuat dalil tina hadisna, dihukuman we sunat muakkad. Ngan tempatna beda. Ari ekah mah teu ngabogaan tempat, teu ngabogaan waktu. Ari kurban mah umum, ari kurban mah khusus. Ayeuna ekah mah arek geus kolot, arek geus maot can diekahan. Ngan ari ekah mah saumur-umur sunatna sakali. Eta mah rek ditempelkeun kana muludan silahkan, rek ditempelkeun ekahna kana rajaban silahkan, rek ditempelkeun kana poe kurban silahkan, rek ditempelkeun kana salametan ulang tahun anak silahkan. Tah, ekah disebutna. Ngan anu utama waktuna umur 7 poe orok umur 7 poe didinya waktu utama ngekahan anu jadi orok. Umpama teu boga encan mampu sok rek iraha ge teu jadi teh ayeuna teu jadi dosa. Umpama teu boga jeung ecan nikahan teu jadi dosa. Naon sababna? Sabab hukumna sunnah. Ayeuna kurban, ari kurban mah ayeuna khusus aya waktuna. Ngan ayeuna rek barakali-kali ge silakan. Tahun hareup kurban deui si A, tahun hareup si A kurban deui, sok silahkan. Tiap tahun kurban, ngan waktuna dina lebaran dina bulan haji tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 aya keneh waktu kurban, aya keneh waktu masjid, waktuna tepi ka waktu asar. Umpama aya batur kurban pas tanggal 13 isuk mang urang kurban ieu embe 2, mang urang kurban ieu embe hiji isuk poho teu kapencit pas ingat-ingat teh jam 4 sore atau jam 5 duh ieu kurban can dipotong wayahna eta embe tungguan tahun hareup ulah dipotong. Naon sababna? Teu sah, sabab geus beak waktu kurban. Kumaha lamun kieu motongna teh keneh jam 3, umpama dipotong ku urang teh. Pas geus dipotong beak waktuna,
pas beres dipotong teh beak waktuna ieu kumaha dagingna meunang bagikeun sabab anu dicokotna keur waktu motong meunang kurban rek kali-kali ari eka mah saumur-umur sunnata sakali urang marek berkali-kali silakan da meunang ganjaran sunnah. Mudah-mudahan ngalaksanakeun hajian tanah suci Mekah di Indonesia masa leutik barang-barang da dijatah barang-barang dijatahna. Mudah-mudahan ibadah haji sing dapi ku Allah Subhanahu wa taala di mana mun ngalaksanakeun beres hajian mudah-mudahan sing dijadikeun haji makbul bari mabrur amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.